Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Bertemu lagi dengan Kudia Channel. Kali ini saya lagi di perjalanan pulang gitu ya. Habis buat belanja gitu buat lebaran gitu ya, Idul Fitri ya. Jajan baju pokoknya KB aya lengkap tuh. Terus si Baba biasa si Puput di tukang aya tak ujut di Allah memilu ya. Bocil. Ngajakan ulin aduh. Bocil. Iya bocil milu deh. Beli baju nang beli nate nang sahiji gitunya udah pakai nah hiji-hiji gitunya. Tah mari li baju weh kabeh teh geus. Berarti tinggal nungguan lebaran na bajuna mah geus teu lah. Si beakeun manten jadi ku ti ayeuna nya meuli baju teh. Tuh macet di jalan. Oh sigana balanja batur gen tuh. Macet dah di jalan doh. Aduh panas. Jam sabaraha? Jam 1 leuwih 2. Nah, tuh. Di daerah mana Pak? Masih di mana Pak? Sindang Kasih. Sindang Kasih tuh, masih Sindang Kasih. Ih, dagangan mah lucu. Senang kasih. Ya Sindang Kasih. Can pernah tahu nih? Lain buat mah buat senang kasih. Oh. Ya Sindang Kasih ya teh. Bahasa siapa mah tadi? Oh, panas. Panas Put. Oh, si Put ya. Ya alo ajinya ya. Oh. Ya sakapeung masa kudu datang urangnya. Nang lah da kumaha deui geus kudu jadi alonya. Oh. Aduh. Oh, hah? Meuli naon wae tadi teh? Tas di ditu teh meuli naon wae Uput teh? Baju segala lupa Baju wae pilihan baju jang naon tuh? kepanjang lebaran. Yang lebarannya. Meuli kacauan teh. Nah, wah bohong. Mana kacauanna? Aduh, Barbie. Nang J. Aduh. Marujit atuh aya namanya? Marujit. Oh. Sekolah tadinya. Ada Piala orang piala gitu. Piala naon? petan Piagam lain piala. piagam Oke, engkena bukanya di itu. Di masjid. Wah, putih puting bukannya tas maghrib, puting mah tarawih. Tuh, buka bersama buka bersama. Sindang Kasih, Ciamis. Palingan nepi ka imah teh sabaraha setengah jaman lah meureun mun teu macet. Kurang lebih sakitunya. Perjalanan dahar heula puasa apa? Monang nyapa? Monang. Aduh, Bisa. Leuwih di 8 kilo. leuwih di 8 kilo mah. Dah lapar. Itu geus murilis betik teh sabarang geus lempangan geus sese ngomong sabarang teh. Nang untung daharna loba peuting jadi rada leuheung ya katahan ge. Teu lapar teuing lapar si lapar teh nang rada leuheung. Buka meuli daging ayam deh mak. Bieu meuli naon tuh? Sayuran naon? Kang. Ya mama lihat sampai bener. Masakan kangkung we malah. Neng tadi nih. Nih, masakan kangkungnya nih. Naon misalkan kampung. Hah? Naon misalkan kampung. Kangkung. Ganti kampung ya siakan. Masakan. Kangkung, masakan kangkung lah. Ayah gitu. Pan eta tinggal pan boga kebun sendiri. Nah, ke pantai ke di ari kena kan sikon sih. Alah. Rusak. Oh, keneangan dah. Sambut. Aya sa balik mah isuk ayeuna. Nah, itu. Isuknya bari nyieun eta kandang domba. Heeh. Matakna ame urang milu isuk pang ngetakeun eta kangkung. Maya tanaga isuk. Ditentang. Kangkung buat this live with Kena jeung temennya. Cikoneng tang ieu karena dapet Cikoneng Sindang Kasih mah beda itu Cikoneng kene Kan bagi pahili. oh Ayah sayuran enggak iya teh Cikoneng tuh jadi Karoneng dong sekolahnya Karoneng Cikoneng PT 2 saudara. Halus. Benahan kurang. Oh,
mana sakit tuanya perjalanan pulang ini lah tas jalan-jalan lah setiknya ngomong puasa jalan-jalan bari jajan lah setik itunya tare lebaran ya. Nah konten kayak ini nah sakit aja buat teman-teman tong pohon di like di komen di subscribe video kuda channelnya. Atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.